Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Ijal Imaduddin, nomor absen 20 hiji di kelas 10 MIPA 4. Nami abdi Muhammad Hikmat Rabani, absen 16 di kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nami abdi Ratnasri Ningsih, nomor absen 20 di kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nami abdi Salsabila Nur Afianti, nomor absen 22 di kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nami abdi Serdi Sonia, nomor absen 20 tilu di kelas 10 MIPA 4. Cilok atuh cilok. Di mana? Salsa. Ya naon deh. Pan urang teh aya tugas kelompok sakola ngeunaan makalah alat kesenian Sundanya. Nya, kumaha atuh saha wae kelompok urang teh? 5 urang unggal kelompoknya. Nya atuh ieu geus cukup 5 urang. Oke ka dieu. Da atuh urang rek nyin tugasna. Pan tugasna suruh dikumpulkan sami gede. Kumaha lamun mimiti isukan urang yang tugasna? Atuh kelompok heula entong di jalan. Entos atuh teu usah di dieu wae enak kebangin. Oh, nyantos atuh. Terus erek di mana tempatna? Soklah di imah orang bae, orang siap nyediakan tempat jeung konsumsina. Tanya bani mantul euy. Tapi tanya. Nyantos atuh nuhunnya. Abdi rek aruwi heula. Balikna hati-hati nya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Ijal Imaduddin, nomor absen 20 hiji di kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nami abdi Serdi Sonia, nomor absen 20 tilu di kelas 10 MIPA 4. Emang ka dia? Lagi. Biar ngaju tuh. Bisa enggak kamu foto ini? Gen, 1, 2, 3.